nu ngatur kecuali Allah, nu ngarizkian kecuali Allah, nu leuwih deukeut kecuali Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulungan leukis ya nulungan makhluk, minta tulung ka makhluk ulah Allah, sebab leuwih deukeut kecuali Allah. Angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah, ulah can saya sia, ulah osok unta enta, ulah osok tulang telog, iji Allah nu ngarizkian, enta ka Allah. Mangga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mangga kas dari maneh laksanakeun, dipantau ku mama naik jeung teu naik, nah maju jeung teu majuna. Ini kira balik. Mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu kayakinan di mama. Sok cek jaratnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah leuwih deukeut batan urat geunggeurem. Teh kudu ka makhluk. Mun nya teh mah bakal nambah umur, pasti aya pitulung tiga. Yakin, ayo yakin. Ka Gusti bae kana nyandaki. Paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu. Sugan aya sedih teh aya, sugan aya prihatin teh aya. Kitulah jelema ahli yakin. Ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya, emang aya kasieun teh aya. La inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Prihatin teu, sedih teh aya, sieun teh aya. Gitulah wali. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana koskara ditu. Wah ieu boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu. Waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk pagi eta. Nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter. Kitulah jelema-jelema yakin. Ieu bakeur jaritakeun ahli Allah nu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan. Sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunana. Ulah napak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nganam. Assalamualaikum ya ahlal yakin. Kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun. Selesai tugas abdi bade ka gunung deui. Assalamualaikum. Masya Allah. Cak jana mau ngomong kain mana heran. Coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah. Tanya ku urang meng. Geus dahar tancah. Asal haji pennya mah bisa-bisa diimanya ngobrol jeung meong biasa. Meng, cek pemajikan apa haji. Barang ngaji jeung Ki Uci jadi edan salah ke aing. Jadi berubah saja. Balik maunya na di jero hate. Ya Allah ya Rabbi, munajat ka Gusti-Gusti di luar dugaan, di luar konstatir, di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak, nulungan aku makhluk anu sok ngarusak. Naon rahasiana Gusti? Dibere ilham ku Gusti, kitulah ahli-ahli yakin. Pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa. Mun rizki, mun milik, mun segala rupa. Timimiti ayeuna ulah kaget. Lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan. Jom laksanakeun. Nyana langsung balik ka imah. Sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur. Lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli. Sedengkeun meulina teh kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa, nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan. Kitu keneh nyawa. Siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana. Harita jang meuli seorang wanita cantik. Siap. Awak, nyawa, harta.
hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka, nu geridit hakikatna bakal meuli neraka, nu zina hakikatna bakal meuli neraka, nu ngabohong modal hakikatna bakal meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing rek meuli surga. Gusti naon pameuli surga jol di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sanyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga. Tidinya lah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah sabilillah. Awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dia teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua trek kauntunganna sakean. Ujianana bedung adan. Eta biji celit tetep bae nya nama hiji mah hiji dua mah dua mah lo. Las dua las tilu las batal lo. Tekan kenteng. Naon eta? Keuntungan duniawi nage saya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawi dihitung kunyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kacenting kumaha ge pantang mundur datang terus baik karena keuntungan duniawi. Bupati istimewa jasa deui panghebat neangan duit mah bupati lumantak embung eureun jadi bupati naik komo jadi gubernur naik komo jadi presiden mah lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden kumaha kieu cenah mau jadi presiden siap mana ingin negara sorangan lah bung di Indonesia ini mah di mana tuh di ditu tuh di monyet kan minimal raja monyet kasi duniawi. Nah ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Ibang Sufyan Suri mah orang ningali kiai babari jasa deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, ulah diteruskan jeung kiai. Ulah teruskan eta bahasa ulah. Mau lain jadi sakitu wae deui. Enggak emang kumaha itu. Indah jasa di kiai-kiai. Babari jasa ke jubah pakai sorban kiai. Bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggeus, majlis can anggeus, pondok pesantren can anggeus. Ngadaguan ti masyarakat baik ningana tuh pernah dikorbankan. Iyalah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh baik ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'yo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati syuglan. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu
aing ngeulekeun ka sia sing harade atuh sia ya sia ge bakal cara aing ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak ulah waizo nu maot ga nasihatan hei anak incu hei masyarakat ulah sambarangan aingnya mah yakin kana neraka aing saya di alam barzah sing bener atuh sia cukup nu maot nga nasihatan wa kafabil yakini ginan cukup sugih boga yakin lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku keyakinan mata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf Ma'mar kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin nyaritakeun tentang sugih nyaritakeun tentang pegangan panjang ceritanya cukup bae yakin di jero hate nomor katiluna kafa bil ibadati sugad cukup sibukkan diri orang pakai ibadah isuk-isuk naon berang setik naon tas dohor naon tas asar naon tas maghrib naon yuk nu di makom syariat nu di makom torikoh nu di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun sibukkan diri ku ngalaksanakeun ibadah balik deui ka diri urang ini miti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia berang setik ngawuduk teu dibayar dunia barang saya tik dahar ngahutang kawarteg kalkulator dunia lantaran irung mancung bulu matana bentik batana bureuleuh celina eleh uncal mah insyaallah gadondog sapotong aduh luar biasa dideuleu atuh cangkeng nalenggit ya Allah ya Rabbi bitisna ieu bitis ngabuah jantung cek urang Bandung teh mah di Cisoka mah pan buah nangka kabeh ya Allah ya Rabbi bari gegelehean katingali eta si awewe teh di jero kamar teh poharja semua layar tanding kurang lamun ningali ku ari di dia awewe cak kurang gareulis tetep bae geulis dadamelan Allah barang urang ka Yordan maka Yordan ka ditu ya Allah eta awewe nu dibawa ku kurat termasuk aya istri si pejabat kabarikeun ka Yordan teh jarore barang di Yordan mah irung marancung bibir Masya Allah barang ka Mesir leuwih garolis deui bae cak Haji Mamin dah ke mana ya ieu cenah kieu lamun di urang ieu pelayan ieu jadi bintang film saeutik nyana kan dahar di restoran jeung kula ieu di dieu mah jadi pelayan cenah ieu apa orang pindahkeun bae ka Cikupa dan orang urang digali negara batu tapi kan tetep bae geulis bae Allah nu goreng ciptaan Allah mah dan ieu mah keur carita eta awewe di jero kamar ku pohara-pohara teuing nanya kan nu saha eta pasti aya nu boga aya bapakna coba datangan ka bapana begitu datang ke bapana nanyakeun ieu sa atuh anak abdi kira-kira geus kawin tanya lain kira-kira deui can deuk dikawinkeun mah punun do ieu mah salah sahiji anu ngalamar abis potongan kieu kalau tak asup nominasi ya ayo deh cuk saya nemoga abdi geus dikawin acan dek dikawin gue waduh lain lek deui ngaranna barang dagang kira-kira ieu mah abdi mun ngalamar geus boga sifatan khususan ila ruhi sama pada lalaki bangsa kieu mah geus henteu teu kapilih kamu akin cek hiji lalaki ya nu mantak jana di jero gedong nu mantak jana dihias nu mantak jana ka deuleu glamor berarti cinta dunia aing tandingna zaman harita make kuda nu termahal pakaian kebesaran anu paling mahal mahkota punyana dipake di dieu geus lain cincin di mingguan deui wah gimana cincinna cincin kos kitu beuteuk asup bener cincin kamu amir banget gitu cincin saja dijadina bae tah cincin luar biasa karologi urang di urang mah padinya meureunnan Omega Rolex di ditu geus kabeh serba emas kabeh make pedang lagi tidak emas bungkus naga tidak emas segala rupana iya parantina ka kuda naga pelanana emas kabeh
kacamata ge emas kabeh lain mas tolong asli mas gerbah kasep pinter gagah seorang pengusaha keayaan dan luar biasa di dulu nage poharajas Waalaikumsalam ye putra abdi terus ayah nuga ditaca kira-kira pada dikawinkan waktu bade salah sahiji anu ngalamar abdi pokoknya mah kanggo bapak kanggo ujang geus ulah nyarita naon deui ngan ditanya heula tetep ka awewe na kira-kira siap apa henteu mangga awewe anakna tidak kaluar sasalaman nih hiji 2 3 4 5 lah ku abah geus teu ka itu mau ngalamar kami mun sating mimiti nu kuru datang ka nu gendut aya tak ieu mah salah sahiji nu paling beda ieu kira-kira neng siap tah henteu atuh make syarat Pak naon syaratna siap tah henteu nyana eta kabeh hartana nu dipake jang abdi di samping jang abdi nu dipake di lemburna bun boga istana imah jeung perusahaan jang abdi di samping eta deui mun abdi aya nanaon nyana sanggup henteu ngabelaan abdi sebab karasa ku abdi mah leumpang ka mana bae nu nyuitan loba jasa tah ieu kan kumbang-kumbang beusi menghinggap tah siap tante aku mah tah wah moal pati-pati kaula ngalamar ka dieu lamun teu siap naon nu dipake ka hayang kumanehanana harta nu aya nu di imah istana jeung perusahaan pikeun kabeh termasuk mun aya nu ngaganggu siap tanggung jawab paeh sekalipun siap dak awewe tiis asana ngadengena sejuk asana tengah poe ereng-erengan ngadenge bahasa kitu ieu perasaan tapi lamun aya lalaki teu sanggup jasa boro-boro dipentak kabeh dipeta cincin 10 gerang ge teu siap keur mendung arodang sial tah we goblok tama di ditu tama dirangkas di Cisoka mah tuh ya teu beda tah aya kitu batu siap sok mulai tik ayeuna ya tah kuda iya tak mahkota iya kebesaran tinggal make sempak doang ya kendai abdi bah injem bae lati bapak jang urusan ieu mah mangga kabeh dibikeun tuh tanda tangan transaksi perusahaan imah jeung segala rupa kabeh jang neng sebagai mas kawinan kasimpulan nama dikawinkeun dibawa balik ka imah kos gitulah jelema boga kayakinan hayang ngameunangkeun hiji awewe naon bae ge dikorbankeun tinu ku kayakinan boro-boro harta boro-boro perusahaan sangkilan dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya na siap jasa etalah jelema nu boga kayakinan mentak ieu si neng-neng besi aya nu mikahayangkan neng deuleu lain hartana yakinna boga teu yakin lamun teu boga kayakinan ulah ka dituna cilok tanggung jawab anakan we tadi saya kayak gini ini contohnya kan beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan kulantaran manehanana memboga keyakinan hiji mangsa manehanana ngadengikeun pangajian cek kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu naon hartina ilmu tanpa iman naon hartina iman tanpa yakin hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin wow panjang ceritana teh kiai basa jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ka kiai kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan abdi coba bere keyakinan ai tanda yakin teh kos kumaha si kiai oh sia siap henteu masantren heula di dieu
mual bisa langsung yakin mah masantren heula dicaritaan datang ka subuh kuari camat teu masantren teteceli datang nempel bagi ilmu yakin bupati teu masantren teteceli datang ka ilmu yakin kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin masantren heula ceng sabaraha taun kumaha kecerdasan aceng siap abdi rek masantren bebejanya ka pemajikanna neng tugelis neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabaraha taun can karuhan taunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng we kitu nah itu pangatna anturku nya nama santren boh ngaji amin batur malab jatun menang di lima bajahnya mah 7 ada cepet mah kudu kiai tolol magahana 7 itu meureun ki Nurjaya jeblab jatun lab jatun kebo mah tuh nah ieu jurumia sorok kabeh di Haji Alfiah we Johar Maknun geus puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot samul jawame usul fikih naon bae ge diaji tafsirna mustalahat tafsir hadis di mustalahat hadis wah jago aja dengan singkat 10 tahun manehana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade muli bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh pan sia nek nangan ilmu yakin ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu tapi abdi terlalu lila iya sebab abdi kan panganten anyar iya dihanca di sebarang 10 tahun dihanca waduh asal nggak balik di ke asal naon abdi banyak izinan bayar rek nyen pondok cek atuh ai maksa mah nyieun nya pondok kulantaran pinter istimewa atuh santri loba mimiti kaundang ku tetangga kaundang ku tokoh masyarakat kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang datang ka guruna waalaikumsalam gesia ieu kumaha perkembangan alhamdulillah mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah siapa lain kiai anjing dok anjing ngabur sia anjing siapa kos gitu lain kiai ceriknya nah kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil na anjing ka murid moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran itu boga nya nama teh eta bae geus ka mana aja bisa tadi gaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup hayang tarap di mana digobahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teu diondang indit atuh anjing sama kos kitu mah somohon abdi anjing atuh ayeuna mah deuk balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ke anjing burung ieu kaharti mama waduh aing kitu mah meureun kiai rata-rata anjing bapan anjing meureun kakurang ieu jadi kiai cek nyai wah lain menang ridho Allah aing posku kadadengikeun bae iza du'ya aqbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi aya dahareun madep di mana diusir indit heueuh cekna anjing di lemur aing ge kitu teh mah aing boga ditambahi atuh nirilik ai ku aing diieup bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya nu kaberehan wah jang ka santrina balik santri makanya ke saya 500 balik kunaon ieu amaman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama mas santren deui aduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih
Waalaikumsalam. Jadi ya anjing abdi ieu neuk pesantren. Pesantren deui. Ai murid kita balik kabeh. Wah nih sia hayang boga ilmu yakin. Lamun henteu dikorbankeun moal yakin atuh abdi. Bagus. Pesantren sia. Pesantren deui nyana ngaji khusus ilmu kayakin. 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah, eueuh nu ngarizkian kecuali Allah, eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulungan leukis ya nulungan makhluk, minta tulung ka makhluk pula Allah, sebab leuwih deukeut kecuali Allah. Mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah, ulah can saya sia, ulah osok unta enta, ulah osok tulang telog, iji Allah nu ngarizkian, enta ka Allah. Mangga gua mah min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mangga kas dari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik, nah maju jeung teu majuna. Ini geus balik. Mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan ti mama. Sok langsung nyana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat, zikir ka Gusti maca sholawat. Ku kabeneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari maca sholawat ngisi aya gedebdu ka sumur. Kelantaran geus dibere ilmu yakin, alhamdulillahirabbil alamin. Mun haji pendi rada ka sumur goblok sial di sial-sial ge ragam bae emang robah ku sial-sialan ya moal ieu mantap dibawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji titah ulah diopos karung diopos bae mah jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah. Kalau ditanya ngaji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong da tuh kumaha geus sikeun anu cicigan itu bolong mah ya raga ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong, ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik soraga teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur. Masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplakna ieu meureun fadl Allah alhamdulillah. Dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur atuh ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu raga kebanding urang tutupan ana dikira sumur ieu ngadeg ngagero wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong gahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikikeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan heula ditutupan tae hasana aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah leuwih deukeut batan urat jeung gerong
teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur tasih aya 73 yakin ayo yakin ka Gusti bae kana nyandaki paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jam 2 bae ge aya nu seserian Sadaqallahul azim Timur Jaya langsung kieu ka pamajikanna cek aja kayak naon seri atuh kan anu seri gua ngomong beri ka kulu ieu saya boga yakin kukun ti anak sieun keneh bae sahadunya eta dosa serian anak-anakan dipencet mun sieun mah atuh muring jalma ya Allah eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana koskara ditu wah iya boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing ti kumaha teu boga yakin ngaranna berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah buah hirup buah henteu kan ka isuk pagi eta nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter kitulah jelema-jelema yakin ieu bakeur jaritakeun ahli Allah nu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunana ulah napak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nganam nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya sakit lagi hirup aing geus kumaha Allah bae tapi masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batuk kertek fadl Allah datang tetap nyana zikir tuh ilallah 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 muka set bener ya muka aya suku kahandap nyana isyarah si suku kikituan muter kau kadieu cekel nah bener fadl Allah hiling ada lain cekel aku jana diangkat kalau set dari perum-perum nyana barang datang kalau blok ya Allah mau atau aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum masya Allah cak yana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng geus dahar tancah asal haji pendi mah bisa-bisa di imah nya ngobrol jeung meong ya meng cek pamajikan pan haji barang ngaji jeung ki uci jadi edan salah gaing jadi berubah saja balik maunya di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jong laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur
lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok neraka dibeli ku zina neraka dibeli ku maling neraka dibeli ku bohong neraka dibeli ku zalim neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka nu geridit hakikatna bakal meuli neraka nu zina hakikatna bakal meuli neraka nu ngabohong modal hakikatna bakal meuli neraka pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge aing di tengah-tengah manusia meuli neraka aing rek meuli surga Gusti naon pameuli surga jo di benak hati innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah sanyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah sabilillah awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah hiji bae nu dieu teh surga sakumaha jelema anu dagang lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean dua tre kauntunganna sakean ujian anak bedung adaan eta DJ celit tetep bae nya nama hiji mah hiji dua mah tilu mah telu las dua las tilu las mah telu lo tekan kenteng naon eta keuntungan duniawi na geus aya di benak hati ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa hitung-hitunganna geus puguh gaji kitu keneh kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya dihitung ku nyana keuntungan secara duniawina urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye duniawina dihitung ke nyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya nyana kajenting ku kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi bupati istimewa jasa deui panghebatna neangan duit mah bupati lumantak embung eureun jadi bupati naik komo jadi gubernur naik komo jadi presiden mah lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden kumaha kieu cenah mau jadi presiden siap nah ingin negara sorangan lah bung di Indonesia ini mah di mana tuh di ditu tuh di monyet kan minimal raja monyet kasi itu diawi nah ahli yakin kalkulatorna hitung-hitunganna tentang keuntungan akhirat mun maca sholawat sapeting 1000 mun maca zikir sapeting 10.000 mun salat di samping salat mulai ditambah salat sunnah mutlak lemun sedekah mantap cek Ibang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin mere jubah make jubah mah hampang jasa make udeng-udeng hampang jasa abeh dipajar kiai bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng tapi nu sabenerna mah tah yana boga duit bikin ka fakir miskin beratan make jubah apa beratan sedekah cak kiai ulah diteruskan jeung kiai ulah teruskan eta bahasa ulah mau lain di sakitu wae deui enggak emang kumaha itu indah jasa di kiai-kiai
babari jasa ke jubah pakai sorban kiai bisa gedengen eta hartanya anak masjid can anggis, majlis can anggis, pondok pesantren can anggis, ngadaguan ti masyarakat baik ningana tuh pernah dikorbankan. Iyalah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh bae ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa. Kafa bil mauti wa'iyo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglan. Cukup sebagai penasehat dalam anu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia, sihara ada atuh sia, ya sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka, cak almarhum lain cak ulah. Waizo nu maot ka nasehatan. Hei anak incu, hei masyarakat, ulah sambarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barza sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan, cukup ku kayakinan. Ngetak lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi carita tentang sugih, Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, tadi nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pageungan panjang caritana. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati suglan, cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, nu di makom syariat, nu di makom torikoh, nu di makom hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkeun diri ku kalak ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang, timimiti udang hees mulai dipencetkan kulator dunia. Berang setik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang saya tik dahar ngahutang kawar tegak kalkulator dunia, dak dohor dunia, malah ke sholat asar maghrib dek iraha. Kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar-raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm. Ta'allum. Kos gitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu kene bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian memantak kiai beuki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu sidqil yakin tanda kabeneran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempat asasieun asarempat asasieun asarempat. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa. Kitulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak salila hirup sing hade ngaraji nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah cenah kiai na geus sae ngaraji ibu ka dinya sing hade teh datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang kena dirinya silakan rada anu jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep
ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang sholat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinyala hirup kakarak jadi jelema ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina, urang kuari kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-maghfurlah yakni Abu Ya'ardani. Urang percaya moal pati-pati urang kumpul di dieu mun teu percaya ilmu iman jeung yakin. Kamari ieu urang dicari ini. Kula loba jasa undangan ti berbagai pondok pesantren ieu. Serang Pandeglang Rakas Bitungan kulana hiji dibere sangeuk, nomor kaduana kula mah dibere embung bae lah. Ulah ieu terus undangan-undangan haul ulah kitu kene undangan-undangan nu lainnya ka ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah. Di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah. Urang babarengan neangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae diatur ti singkuri hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika ayah hiji lalaki liwat manggihan hiji gedung anu indah jasa bagus na luar biasa, barangkali lu di jerona masya Allah ayah awewe geul aku bagus udah gelis udah kata mah lantaran irung mancung bulu matana bentik batana bureuleuh celina eleh uncal mah insyaallah gadondog sapotong. Aduh luar biasa dideuleu atuh cangkengna lenggit ya Allah ya Rabbi bitisna ieu bitis ngabuah jantung cek urang Bandung teh mah di Cisoka mah pan buah nangka kabeh. Ya Allah ya Rabbi bari gegelehean katingali eta si awewe teh di jero kamar teh poharja semua layak tanding. Kurang lamun ningali kuari di dia cek kurang garelis tetep bae geulis dadamelan Allah. Barang urang ka Yordan maka Yordan ka ditu ya Allah eta awewe nu dibawa ku kurat termasuk aya istri si pejabat kabarikeun ka Yordan teh jarore. Barang di Yordan mah irung marancung bieu masya Allah. Barang ka Mesir leuwih garelis deui bae. Cak Haji Mamin dah ya ke mana ya? Iya cenah kieu lamun di urang ye pelayan ye jadi bintang film saeutik. Nyana kan dahar di restoran jeung kula. Ih di dieu mah jadi pelayan cenah ieu. Apa urang pindahkeun bae ka Cikupa dan orang. Urang ningali negara batu. Tapi kan tetep bae geulis bae. Eueuh nu goreng ciptaan Allah mah. Dan ieu mah keur carita eta awewe di jero kamar ku pohara-pohara teuing. Nanya kan, nu saha eta? Pasti aya nu boga. Aya bapakna. Coba datangan ka bapakna. Begitu datang ke bapakna nanyakeun, "Ieu sa atuh anak abdi. Kira-kira geus kawin tanya lain kira-kira deui insan. Deuk dikawinkeun mah punun do." Ieu mah salah sahiji anu ngalamar abis potongan kieu. Kalau tak asup nominasi atuh. Aya deui tutup. Saya nu boga abdi geus dikawin acan deuk dikawin ku watuh lain leuk deui ngaranna barang dagang. Kira-kira ieu mah abdi mun ngalamat geus boga sifatan-sifatan khususon ila ruhi. Bisa pada lalaki bangsa kieu mah geus henteu teu kapilih kamu. Akhir cek hiji lalaki nu mantak jana di jero gedong, nu mantak jana dihias, nu mantak jana ka deuleu glamor, berarti cinta dunia aing tandingna.
zaman harita make kuda nu termahal, pakaian kebesaran anu paling mahal, mahkota kunyana dipake di dieu terus lain cincin di mingguan deui. Wah, gimana cincinnya? Cincin kos kitu bae teu asup bener. Cincin kamu amir banget gitu. Cincin sajadi-jadina bae tah. Cincin luar biasa arloji urang di urang mapadinya meureunnan Omega Rolex di ditu geus kabeh serba emas kabeh. Make pedang lagi tina emas, bungkus lagi tidak emas, segala rupana. Iya parantina ka kuda lagi pelanana emas kabeh. Oh kacamata lagi emas kabeh. Lain mas tolong asli emas. Kurmah kasep, pinter, gagah, seorang pengusaha, keayaan anu luar biasa. Di dulu lagi, poharajas. Waalaikumsalam. Ye, putra abdi. Terus ayah nu gaduh acan. Kira-kira pada dikawinkeun waktu wade. Salah sahiji anu ngalamar abdi. Pokoknya mah kanggo bapak, kanggo ujang, geus ulah nyarita nanaon deui. Ngan deuk ditanya heula tetep ka awewe na kira-kira siap apa henteu. Mangga. Awewe anakna tidak keluar sasalaman. Nih hiji 2 3 4 5 lah ku abah geus teu ka itu mau ngalamar ka Neng. Mun satimung itu nu kuru datang ka nu gendut aya. Tak ieu mah salah sahiji nu paling beda ieu kira-kira Neng siap tah henteu. Oh atuh make syarat Pak. Naon syaratna? Siap tah henteu nyana eta kabeh hartana nu dipake jang abdi di samping jang abdi nu dipake di lemburna bun boga istana imah jeung perusahaan jang abdi di samping eta deui mun abdi aya nanaon nyana sanggup henteu ngabelaan abdi. Sebab karasa ku abdi mah lempang ka mana bae nu nyuitan loba jasa. Tah ieu kan kumbang-kumbang beusi menghinggap. Tah siap tante. Aku mah tah. Wah, moal pati-pati kaula ngalamar ka dieu lamun teu siap. Naon nu dipake ka hayang kumanehanana? Harta nu aya. Oh. Nu di imah istana jeung perusahaan ikeun kabeh. Termasuk mun aya nu ngaganggu siap tanggung jawab baik sekalipun siap. Kat awewe tiis asana ngadengin sejuk asana tengah poe ereng-erengan ngadengnya bahasa kitu iup perasaan. Tapi lamun aya lalaki teu sanggup jasa boro-boro dipenta kabeh dipenta cincin 10 gerang ge teu siap keur mendung hareudang. Sial tah awewe goblok. Tama di ditu, tama dirangkas di Cisoka mah tuh ya tebet. Dah aya kitu batu siap sok mulai tik ayeuna ya tak kuda ya tak mahkota ya kebesaran tinggal make sempak doang nya keunai abdi bah injem bae ti bapak jang urusan ieu mah mangga kabeh dibikeun tuh tanda tangan transaksi perusahaan imah jeung segala rupa kabeh jang Neng sebagai mas kawin. Kesimpulan lama dikawinkeun dibawa balik ka imah. Kos gitulah jelema boga kayakinan hayang ngameunangkeun hiji awewe naon bae ge dikorbankeun tinu ku kayakinan boro-boro harta boro-boro perusahaan cangkilan dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya lah siap jasa etalah jelema nu boga keyakinan mentak ieu si Neng besi aya nu mikahayangkan Neng deuleu lain hartana yakinna boga teu yakin lamun teu boga keyakinan ulah ka dituna cilok tanggung jawab anakan we tadi teu boga keyakinan ieu contohna teh model beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan kulantaran manehanana boga keyakinan hiji mangsa manehanana ngadengikeun pangajian cek kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu
naon hartina ilmu tanpa iman, naon hartina iman tanpa yakin. Hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wow, panjang ceritana tak Kiai. Dasar jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ke Kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan Kiai tina sekian Kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan. Abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh geus kumaha si Kiai? Oh, siap henteu masantren heula di dieu. Moal bisa langsung yakin mah masantren heula. Dicaritaan datang ka subuh kuari. Camat teh masantren, teu ceuli datang nempel bagi ilmu yakin. Bupati teh masantren, teu ceuli datang ka ilmu yakin. Kiai ge kiai nu sambaranana moal datang ka yakin. Masantren heula cen. Sabaraha taun, kumaha kecerdasan Aceh. Siap, abdi rek masantren. Bebejanya ka pamajikanna, Neng, nu geulis. Neng balik heula ka imah. Aya naon kitu? Akang rek masantren heula. Di mana? Di Kiai anu. Sabaraha taun can karuhan taunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin, sakumaha yakinna akang ka Neng we kitu. Nah itu pangatna anturkeun nya masantren. Boh ngaji amin. Batur malap jatuh menang di lima bajanya mah 7. Ada cepet mah kudu. Kiai tolol magahana 7. Itu meureun di Nurjaya. Jeblak jatun lap jantun kebo ta mah tuh. Nah ieu jurumia sorok kabeh di Haji Alfiah we Johar Maknun geus puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot samul jawame usul fikih naon bae di Haji tafsirna mustalahat tafsir hadis di mustalahat hadis teh. Jago aja. Dengan singkat 10 tahun manehana ngaji istimewa. Bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade mulih bade ngadamel pondok pesantren. Can wayah sia cak guru. Ilmu naon deui atuh panusia nek nangan ilmu yakin. Ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu berarti. Tapi abdi terlalu lila ieu. Sebab abdi kan panganten anyar. Ieu ge hanca geus sabaraha 10 tahun dia. Waduh, asal balik di ka asal. Naon? Abdi bae mah izinan bae rek nyen pondok. Saek atuh ai maksa mah. Nyieun nya pondok. Kulantaran pinter istimewa atuh santri loba. Mimiti kaundang ku tetangga, kaundang ku tokoh masyarakat, kaundang kabelah dieuna kaundang ku pemerintah. Setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang. Datang ka guruna, Waalaikumsalam. Sia ieu. Kumaha perkembangan? Alhamdulillah. Mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat, bahkan ayeuna mah sok diundang ke pemerintah. Siapa lain kiai anjing. Dok. Anjing. Ngabur sia anjing. Anjing siapa kos kitu lain kiai. Ceritnya kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil na anjing-anjing ka murid. Moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa. Wah, dalil Haji Nurjaya eta. Jakuran mah teu boga nya nama teh eta bae geus ka mana ge. Bisa dalil Nurjaya. Coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha? Sia nyaho tarif anjing. Anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi yang hareup, hayang karam. Di mana digobahkeun indit. Atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang, di mana teu diondang indit. Atuh anjing teh mah kitu mah. Somohon abdi anjing. Atuh ayeuna mah deuk mah balik ke abdi. Deuk masantren deui. Waduh aing kakarang datang ka anjing burung ieu. Kaharti mama. Waduh, ai kitu mah meureun kiai rata-rata anjing, bapan anjing meureun. Kakur aing jadi kiai cepnya ieu. Wah. Lain menang ridho Allah aing posku. Kada dengikeun bae iza du'ya aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heueuh. Cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah.
aing boga ditambah atuh nirili ai ku aing di ieu bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya nu kaberehan dah jam ka santrina balik santri magani geus 500 balik kunaon ieu amaman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama mas santren deui aduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih Waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu neuk pesantren pesantren deui aing murid kita balik kabeh wani sia hayang boga ilmu yakin lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus pesantren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulunganeun leukis ya nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab leuwih deukeut kecuali Allah angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can saya sia ulah osok unta enta ulah osok tulang telong iji Allah nu ngarizkian enta ka Allah mangga gua mah mingga batin filladhi illa alallahi rizquha mangga kas dari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu majuna ini geus balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan di mama sok langsung ngana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat ku kabeneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari maca sholawat ngisi aya gedebgu ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin mun haji pendi raga ka sumur goblok sial sial ge raga barudak bae emang robah ku sial-sialan ya moal ieu mantap dibabawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik hiji kita ulah diopos karung diopos bae mah jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah kalau ditanya haji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong bae tuh kumaha ngeusikeun anu cicigan itu bolong mah ya raga ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik soraga teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak nah ieu meureun fadl Allah alhamdulillah dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur atuh ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu raga gebanding urang tutupan angkat dikira sobat ya ya ngadek magero wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid
kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikeukeukeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan heula ditutupan tae hasanah aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut batan urat jeung gerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung tiga yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyandaki paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika urang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jeung dua bae ge aya nu seuseurean Sadaqallahul azim. Kieu jaya langsung kieu ka pamajikanna. Cek aja ka naon? Seri. Atuh kan anu seri. Bola ngomong, beri ka bulu ieu. Saya boga yakin, kukun ti anak sieun keneh bae. Sahadunya eta dosa serian anak-anakan dipencet. Bunuh sieun mah atuh murinjal wae. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana koskara ditu. Wah ieu boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing ti kumaha, teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dieu teh. Nu ieu ge buah ka dahar buah henteu ka saleter. Itulah jelema-jelema yakin. Ieu bakeur nyaritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang kuari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunana ulah napak bae urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam. Nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya sakit lagi hirup aing geus kumaha Allah bae. Tapi Masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batu kerempet fadl Allah datang tetep nyana zikir terus illallah 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 muka set bener ya muka aya suku kahandap nyana isyarat si suku kikituan muncul kau kadieu cekel nah bener fadl Allah tiling ada lain cekel aku jana tak diangkat kaluhur set dari perum-perum nyana barang datang kaluhur blok ya Allah mau atuh aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum Masya Allah cak jana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng geus datang asal haji penni mah bisa-bisa di imah nya ngobrol jeung meong biasa meng cek pamajikan pan haji barang ngaji jeung Ki Uci jadi edan salah aing jadi berubah saja balik maunya di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti
nulungan tina rusak nu nulungan ku makhluk anu sok ngarusak. Naon rahasiana Gusti? Dibere ilham ku Gusti, kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa, mun rizki, mun milik, mun segala rupa. Timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan. Jom laksanakeun. Nyana langsung balik ka imah. Sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur. Lamun aing baheula kawin jeung hiji awe nu geulis make pameuli, sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa, nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan. Kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana. Harita jang meuli seorang wanita cantik, siap awak, nyawa, harta. Hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun, Allah teh ngadamel surga, meuli surga na make naon? Pasti aya pameulina. Neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka, nu geridit hakikatna bakal meuli neraka, nu zina hakikatna bakal meuli neraka, nu ngabohong, nudal hakikatna bakal meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing rek meuli surga. Gusti, naon pameuli surga? Jol di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga, awak jeung hartana bea ka Gusti Allah. Fa innalahumul jannah, nyana bakal dibere surga. Tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah, sabilillah. Awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dieu teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adan eta DJ celit tetep bae nya nama hiji mah hiji dua mah tilu mah telu las dua las tilu las patang lo tekan kenteng. Naon eta keuntungan duniawi geus aya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitunganna geus puguh gaji, kitu keneh kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya dihitung ku nyana keuntungan secara duniawina. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung ke nyana make kalkulator, pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kajen teuing ku kumaha ge pantang mundur, datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati, istimewa jasa. Deui panghebat neangan duit mah bupati. Lumantak embung eureun jadi bupati. Naik komo jadi gubernur. Naik komo jadi presiden mah. Lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden. Kumaha kieu cenah mau jadi presiden? Siap. Nah ini negara sorangan lah. Bung di Indonesia ini mah. Di mana? Tuh di ditu tuh. Di monyet kan minimal raja monyet. Jadi itu diawi. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitunganna tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun salat di samping salat mulai ditambah salat sunah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Ibang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari biasa. Deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin.
mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udang-udang hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udang-udang. Tapi nu sabenerna mah tah yana boga duit bikin ka fakir miskin, beratan make jubah apa beratan sedekah. Cak kiai ulah diteruskeun deui kiai, ulah teruskeun eta bahasa ulah mau lain jadi sakitu wae deui. Lah emang kumaha itu indah jasa di kiai babari jasa ke jubah pakai sorban kiai bisa gedengeun eta hartanya anak masjid Can Anggis, majlis Can Anggis, pondok pesantren Can Anggis ngadaguan ti masyarakat baik ningana tuh pernah dikorbankeun. Ieulah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh bae ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'iyo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglat. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia, sihara de atuh sia, ya sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka, cak almarhum lain cak ulah. Waizo nu maot dan nasihatan, hei anak incu, hei masyarakat, ulah sembarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barza sing bener atuh sia. Cukup nu maot ngan nasihatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan, cukup ku keyakinan. Ngeta lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih, Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pegangan panjang ceritana. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad. Cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang saeutik naon, tas zuhur naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, nu di makom syariat, nu di makom thariqah, nu di makom hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkeun diri kalak ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang, ti mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang saya tik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia, dak zuhur dunia, malah teu salat asar maghrib dek iraha. Kafa bil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar-raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm. Ta'allum. Kos gitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempat tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa.
Itulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, salila hirup sing hade ngaraji. Nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian. Ajian mah cenah kiai na geus sae. Ngaraji ibu kadinya. Sing hade ke datang ngarajian kiai bae. Ajian. Ulah jauh-jauh. Ya, kurang kena dirinya silakan rada anu jauh ka mana. Maksudna di samping ngabeneran tentang zahir, ngabeneran tentang batin, ada tentrem nginaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya lah hirup kakarak jadi jelema. Ngan wa adnal nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina, urang cuariku kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani. Urang percaya moal pati-pati urang kumpul di dieu mun teu percaya ilmu iman jeung yakin. Kamari ieu urang dicari ini kula loba jasa undangan ti berbagai pondok pesantren ye Serang Pandeglang Rakas Bitungan kulana hiji dibere sangeuk nomor kaduana kula mah dibere embung bae lah ulah ieu terus undangan-undangan haul ulah kitu kene undangan-undangan nu lainnya ka ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah. Di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah. Urang babarengan neangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae diatur ti sungkuri punten tina samudaya dan sareng kacilanganna.